Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إن
innahu la yuhibbul mu'tadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Al-ayat. Allah a'lamu bi muradihi. Inna rabbakum saestuna ari pangeran aranjeun kabeh eta Allah Gusti Allah. Alladzi khalaqa anu ngadamel ilali as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi fi sittati ayyamin dina genep pirang-pirang poe. Dina ayyamin dunyana tanah sampai Gusti Allah teh datang ngadamel saestuna pangeran aranjeun kabeh teh Gusti Allah. Anu mana Gusti Allah teh terus ngadamel langit 7 bumi 7 dina waktu genep poe. Dina poe dunya aya fi qatriha terusna saukuran genep poe 6 kali 24 jam ukuran sakit tuh dia lam yakun sama syamsun nah geuning ukuran genep poe da can aya poe lalu sababna mata poe mangke can dijieun ya dijieun mata dijieun langit jeung bumi teh waktu genep poe itu kan poe teh tidak mata poe teh disuruh tetap disuruh deui sesuai teh bijil tetap bijil deui sapoe can aya mata poe lagi ya saukuran sakitu lah da can aya mata poe atuh meulila genep poe itu bisa teu Allah nganyieun alam dunya teh sakaligus langsung jerot jadi walau syaa khalaqahunna fil lamhatin lamun Allah kersa sakaligus jerot teh bisa lah itu cek ka Gusti Allah jan atuna hayu digenep poekeun Gusti Allah walau dulu anhu li ta'lim khalqihi at-tasabbut digenep poekeun teh ku Gusti Allah ngahaja eta teh nyontoan ngawurukan ka makhlukna mun naon-naon teh ulah burung gusuh sing tulaten ya tulaten thumma istawa 'ala al-'arsy thumma geus beres ngan mata poe geus beres geus beres ngan langit geus beres ngan bumi geus kitu istawa bapakan Gusti Allah 'ala al-'arsy ana aras aidina bahasa ma'aras teh sarirul malik singgasana raja da Allah teh non lain calik ucang-ucangan luhur aras pokoknya istiwaan yaliku bihi Allah merupakan aras itu kumaha istiwana nyadu ka pokona mah nu layak ka Gusti Allah nu pantes ka Gusti Allah kumaha dan mungkin ari Gusti Allah butuh tempatnya nya butuh kana tempat mah yugshi lailan nahar yugshi nutupkeun atau nungkapkeun Gusti Allah alai kana peuting an-nahar kana beurang teh dicurupan ku Gusti Allah ku peuting blek poe kitu nya mungkin peuting jeung beurang Gusti Allah ayu qati kullan minhuma bil akhir nutupan beurang ku peuting nutupan peuting ku beurang ya beurang ditutupan ku peuting jadi poe keteh geus kitu datang beurang deui nutupan peuting caan yatlubu hasisan yatlubu
yatlubu kullun minhuma akhar talaban hasisan. Yatlubu nyupri itunya ieu masing-masing tina beurang jeung peuting ku kalawanna. Berarti lamun peuting budak-budak beurang budak-budak peuting nya. Talaban hasisan kalawan nun budak-budak atawa nyupri nu neangan anu gancang. Jadi henteu aya telat teh. Begitu beak peuting datang beurang. Teunya, begitu beak beurang datang peuting, tara telat beurang geus beak peuting can datang tara. Sapalik ka peuting geus beak beurang can datang langsung yatlubuhu hasisan. Wasyamsa wal qamara wan nujuma. Wasyamsa jeung kana srangenge mata poe wal qamara jeung kana bulan wan nujuma jeung kana peuting. Enan bentang binasbi aturan ala samawat. Jadi lamun di wasyamsa tadinya wasyamsu wasyamsa mendinasabkeun berarti atap kana apa samawat. Allah oge ngadamel kana mata poe, kana bulan, kana bentang. Bisa wasyamsu wal qamaru wan nujumu. Jadi mubtada engkena khobarna musakharatin. Itu lamun misalkeun dinasabkeun wasyamsa wal qamaru wan nujuma yeuna musakharatin jadi hal musakharatin. Lamun wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amrihi. Kita baca lah nu aya di dinya nya. Jumhur ulama dinasabkeun. Lamun qiraat Ibnu Amir dirofa'keun. Maksudnya qiraat baginya. Nu aya di wasakharatin marianan anu ditundukkeun bi amrihi kalawan dawuhna Gusti Allah qudratihi kalawan kawasan Gusti Allah. Geus kitu Allah teh geus beres ngeun langit ngeun bumi ngeun mata poe ngeun bulan ngeun bentang kabeh tunduk ka Gusti telat mata poe oge. Ala lahul khalqu wal amr. Ala sing inget lahu eta tetep ka Gusti Allah al khalqu ari makhluk ari dadamelan jami'an tegasna sakabeh. Wal amr jeung urusan kuluh tegasna sakabeh. Kade sing inget jadi kabeh oge nu ngieuna Gusti Allah nu ngurusna Gusti Allah, nu musik palikeun Gusti Allah, nu nangtukeun Gusti Allah, nu boga Gusti Allah, nu ngieuna Gusti Allah, sagala rupa ku Gusti Allah. Teu bisa makhluk salian di Gusti Allah. Kabeh ge ku Gusti Allah. Ulah akon-akonnya. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabaraka ta'azzama. Maha agung saha Gusti Allah taala Rabbul alamin yatana pangeran sakabeh aya. Teu aya pangeran di alaman bae oge ngan saukur Gusti Allah. Ud'u rabbakum. Cek tadi inna rabbakumullah. Saestuna ari pangeran anu kabeh teh Gusti Allah. Nah, sok ud'u geurang doa geurang marentah jeung kabeh robbakum ka pangeran arajeun kabeh. Dapat kabeh ge pangeran aja Gusti Allah teh. Nu ngadamelan Gusti Allah, nu boga Gusti Allah, nu musik malikeun Gusti Allah, nu nanggukeun Gusti Allah. Dan sakut robbakum geurang ngadoa arajeun kabeh robbakum ka pangeran arajeun kabeh. Tadarruan balianan DP hadap asor sing rendah diri hadalul itu Gusti Allah teh
wa khufyatan oke samar-samar tekudu non tekudu gogoro kalian sedepan innahu saestuna Gusti Allah taala yuhibbul muqtadina teuing kadang Gusti Allah al muqtadina kajalma anu ngaliwat batas kabeh dina ngaduan tentang kamu ni non bal gogoro kan bari gogoleran di kokoseran malu akhir bari iya sehingga budak benta duit kapal itu gitu kan kokoseran mau tuh gitu Gusti Allah yang penting masih khusyuk gitu ya tunggu koleran gogorokan beri kokosona Gusti ya sadaqallahu